Oke, enak orang yang kapantunan bahasa Sunda. Oke, tengah mana-mana. Tik-tik sandoran. Siri paletik, gede suara. Woi, 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 woi. Perkenalkan, nama Abdi Aryo Wardani. Dih, eta mah bapak urang. Bae atuh. Salwe 25. Jalan-jalan ke Pasir Koja. Awewe zaman ayeuna jalan-jalan hayang makin ninja. Masuk Pak Eko. Maliban di Imah Syirian. Balikna mawa roda. Dih, eta mah abah urang. Bae atuh. Si Sahlan teu beuki parawan, tapi beuki randa. Masuk Pak Eko. Beli kolor di Saudi. Ada mie pakai bendo. Ulah pokok kasih Abdi si Jimmy mendia Ronaldo. Cangkang sawo di pulungan. Cangkang leupet di piceunan. Ari hulu mah di tiungan, ari nu handap mah di bikeunan. Masuk Pak Eko. Kamana? Jalan ke Jogja. Ka itu kapalih wetan. Kamana jalan ke surga? Ka itu ka Pangosan. Salawe 25. Dobleng. Meuli lilin anu hejo. Dobleng. Awewe zaman ayeuna beuki ulin tapi teu bisa ngejo. Aya papa nu Mang Asep. Dina tangkal aya kendi. Si Epan emang kasep. Han jaka tara mandi. Salawe 25. Dede Ramdan manggil Paraji. Pak hampura yeuh baturan maroyokan wae. Awewe zaman ayeuna bisa dandan tapi teu bisa ngaji. Salawe 25. HP sepi nu si Aji. Awewe zaman enak. Awewe barau cikur gestaran dan model zaman jahiliyah. Jago selfie. Nunggu guru selfie dulu, ganteng dikit ceklek, ganteng banyak ceklek, ganteng banget. Jago selfie itu bisa ngaji. Atur nuhun kanuntos ningali atau wana nenjo ngadeuleu puntennya. Abdi mah da kasar tadi. Ikan hiu makan kuah. Hiu dah. Jangan lupa Tonton video kami, Like dan share. dan bye.